Ayeuna orang caturkeun kaayaan di tempat Menir Jensen jeung Kapten Soma nyerumput. Harita katempo Menir Jensen keur mundar-mandir ka ditu ka dieu teu sabar hayang lewat ngadenge beja kajadian di medan perang. Kapten, kamu orang suruh anak buahmu buat cari tahu keadaan di medan perang. Ik tidak mau rencana kita kali ini gagal, terutama soal nasib Menir Edward. Cek Menir Jensen merek perintah ke Kapten Soma. Siap tuan. Tembal Kapten Soma bari merek hormat. Tuluy Kapten Soma leumpang nyamperkeun salah saurang anak buahna. Ragud, kuat indit ka medan perang. Tempo kaya di ditu, terus kuat laporan deui ka dieu. Sarian teh eta, teangan oge beja. Kumaha nasibna Menir Edward? Cek Kapten Soma merek perintah. Siap Kapten. Cek si Ragud. Hari Kapten Soma sanggeus mere parentah ka anak buahna buru-buru ngadep deui ka Menir Jensen. Lapor tuan, perintah tuan sudah saya laksanakan. Anggota saya sekarang sedang menuju ke medan perang. Cek Kapten Soma. Well. Sekarang gini Kapten, kamu orang tahu tujuan Ik yang utama untuk menyingkirkan Menir Edward. Jadi apapun kejadiannya, Menir Edward harus mati. Jadi kamu orang harus punya rencana kedua. Cek Menir Jensen. Baik tuan, saya sudah punya rencana untuk itu. Cek Kapten Soma. Apa rencana kamu orang, Kapten? Tanya Menir Jensen. Begini tuan, seandainya Menir Edward sekarang selamat, saya punya rencana untuk membunuhnya, tapi dengan cara halus. Cek Kapten Soma. Menir Jensen katampora dan nyurang. Nih. Maksud kamu orang pakai racun gitu? Ik tidak setuju. Sebab kalau dia mati pakai racun, pasti ada buktinya. Ik pengen Menir Edward mati tanpa ada bukti. Cek Menir Jensen. Justru itu tuan, saya punya rencana lain. Saya mau pakai cara teluh. Cek Kapten Soma. Menir Jensen rada ngahulang. Teluh? Apa itu teluh? Sihir tuan. Tembal Kapten Soma. Menir Jensen unggut-unggutan. Well. Itu bagus sekali. Ik sangat setuju. Apa kamu orang kenal sama tukang sihirnya? Tanya Menir Jensen. Tentu tuan, tapi perlu biaya. Cek Kapten Soma. Menir Jensen seri, terus nepakan tak Kapten Soma. Gampang soal itu. Berapapun biayanya, Ik akan bayar. Asal tujuan Ik berhasil. Cek Menir Jensen. Pada itu Kapten Soma menibungaheun. Tah, kieu untungna ari gaul jeung urang Belanda mah. Gampang aing rek neangan duit teh. Gerentos Kapten Soma. Keur kitu si Ragud anu tadi dititah neangan beja kaayaan di medan perang geus datang deui. Manehna tuluy langsung ngadep ka Menir Jensen jeung Kapten Soma. Kumaha beja di medan perang teh Ragud? Kapten Soma langsung bae nanya. Siap Kapten, lancar seperti rencana urang. Tembal si Ragud. Maksud maneh kumaha? Tanya Kapten Soma deui. Nyai Kemang geus disangka pengkhianat ku baturna. Ayeuna mahina diserang ku pasukan Gagakseta baturna sorangan. Jelas si Ragud. Halus. Cek Kapten Soma. Menir Jensen nanya. Gimana katanya Kapten? Semua seperti rencana kita tuan. Nyai Kemang sudah dianggap pengkhianat. Dia diserang sama temannya sendiri. Jelas Kapten Soma. Ngadaya gitu Menir Jensen menibungaheun. Well. Itu yang Ik suka. Tuluy mainna ngagupayan ka si Ragud. Sini kamu orang. Si Ragud nyamperkeun. Siap tuan. Menir Jensen ngodok saku bajuna, nyokot duit sabaraha lembar tuluy dibikeun ka si Ragud. Teuing sabaraha jumlahna katempo loba pisan. Atuh Kapten Soma nu nempona jadi seueuh kasirihan. Para jadol. Hari aing teu dibere. Keun awas ya Ragud, aing kudu menang jatah. Gerentos Kapten Soma. Di pihak sejen, si Ragud oge menibungaheun pisan diberi duit ku Menir Jensen teh. Lantaran seumur hidup ge main mah karek nampo duit sakitu lobana. Terima kasih tuan. Cek si Ragud nganhunkeun ka Menir Jensen. Ya, kamu orang boleh pergi. Si Ragud hormat satuluyna manehna indit.
ku Kapten Soma diawaskeun. Sanggeus si Ragud rada jauh, tuluy Kapten Soma minta izin ka Menir Jensen. Maaf Tuan, saya harus bikin persiapan dulu untuk rencana kedua. Boleh saya pergi Tuan? Cek Kapten Soma. Silakan Kapten, silakan. Cek Menir Jensen. Geus kitu Kapten Soma mere hormat tuluy indit. Hari Menir Jensen katampo kerung bari nempokeun ka Kapten Soma. Nei, dia orang kayaknya ada yang tidak beres. Kerentes Menir Jensen. Tuluy Menir Jensen katampo nuturkeun ka Kapten Soma rerencepan. Ari Kapten Soma si horeng teh nyamperkeun ka si Ragud. Tuluy kadenge manehna ngaharewas. Ragud, tutupkeun dewe ka tukang. Cek Kapten Soma. Ya naon Kapten? Tanya si Ragud. Tong loba omong sia, geus tuturkeun bae. Tuluy Kapten Soma indit ka tukang, ku si Ragud dituturkeun. Teila duanana geus aya di tukang di tempat anu rada suni. Sia diberi duit sabaraha ka Menir Jensen? Tanya Kapten Soma. Duh ka Kapten, abdi mah teu apal. Tembak si Ragud, manehna geus curiga. Kaluarkeun sia, aing hayang nyeuleuh. Cek Kapten Soma. Tapi Kapten, ulah tapi-tapian sia, gawat sia keluarkeun. Kapten Soma ngabentak. Si Ragud katempo rek ngarogoh endongna, tapi tujuh-ujuk pel karasa anu nempel kana beuheung Kapten Soma. Karasa pisan tiis. Kapten Soma reuas ngaliuk si horeng teh Menir Jensen keur nodongkeun pesola kana beuheung Kapten Soma. Atuh Kapten Soma calangap soak. Urang caturkeun deui kaayaan perang campuh di alun-alun Lembur Cikawung. Sora bedil terus kadenge pating cileger, sora bedang pating bulan terang, panah jeung pelor bedil pating suliwer, pagalo jeung sora anu pating garoak pating jarit, jalma-jalma anu kabeunangan ku pedang atawa ku pelor bedil. Di tengah-tengah medan peperangan katempo Nyai Kembang terus lincah nyerang musuh-musuhna nyaeta pasukan Kenil anak buah Letnan Damar anu nyamar jadi pasukan Gagak Setatea. Sakapeung Nyai Kembang luncat ka kenca, luncat ka katuhu dari ngalung-ngalungkeun kembang malatina. Kadang kapeung oge nyerang ku ngagunakeun pedangna. Hus cerep. Kembang Nyai Kembang keuna ka musuh-musuhna anu nyabaan ngadadeukeutan Nyai Kembang. Koak kadenge pating garoak tuluy pating garubrag kuyang getih. Beuki lila pasukan anak buah Letnan Damar beuki kadesak mundur. Tapi dina kaayaan kitu ujug-ujug datangan pasukan Gagak Seta anu aslina ngepung Nyai Kembang bari pating corowok. Tewak panghianatna, tewak. Cek para anggota Gagak Seta bari nyerang Nyai Kembang ku panah jeung ku tumbak. Us puluhan panah jeung tumbak ngaplesur ke arah awak Nyai Kembang. Nampok itu Nyai Kembang reuas buru-buru maneh loncat ka ditu loncat ka dieu ngahindar bari sakapeung nangkis serangan ku ngagunakeun pedangna. Trang. Sababaraha tombak jeung panah ditangkis ku Nyai Kembang. Tahan. Maraneh kabeh salah paham. Cek Nyai Kembang bari leungeunna paciweuh nangkisan serangan. Tapi anggota pasukan Gagak Seta geus teu ngadenge deui omongan Nyai Kembang. Maranehna terus ngepung bari nyerang ngahujanan Nyai Kembang ku puluhan anak panah jeung tumbak. Nyai Kembang benar-benar ripuh. Loncat ka ditu, loncat ka dieu nangkisan serangan. Cilaka, aing benar-benar disangka pengkhianat ieu mah. Cek gentes Nyai Kembang bari terus pakupis nangkisan serangan. Keur kitu buru-buru deui datangan pasukan anak buah Den Arif ti luhur pasir. Maranehna langsung nguru ka Nyai Kembang. Atuh Nyai Kembang beuki tambah ripuh pisan. Mainnya ngan saukur bisa nangkis jeung ngahindar omongan malik nyerang. Tewak, kepung. Oh, awas ulah sampai lolos. Cek jalma-jalma bari terus nyerang. Tahan. Maraneh kabeh salah paham. Kuring lain pengkhianat. Cek Nyai Kembang bari terus pakupis
pasukan gagak setan nyerbu ti dua madhab terus bae nyerang untuk nama kapaksa Nyai Kembang oge ngalawan. Tapi dina ngalawan age Nyai Kembang teu ngagunakeun pakarang ngan saukur nangkis ngahindar sakapeung oge malik nyerang tapi ngan ngagunakeun peureup atawa saukur nandang bae. Najan kitu teu wulu Nyai Kembang ripuh pisan. Dina kayan kitu burudul ti arah lain daratang pasukan Kenil anu diparentah Komandir Edward jeung Kapten Soma. Maranehna kabeh lengkap mawa senjata, malahan aya nu mawa Mariam sagala. Ceger, ceger. Kadenge sora bedil bating jeleger ditambak-tembakeun ka pasukan gagak seta anu keur nyerang Nyai Kembang. Ampun, tobat. Sababaraha urang anggota pasukan gagak seta kabeunangan kopel bedil langsung pating jerungkel. Nyai Kembang rewas. Cilaka, keayaan benar-benar jadi kacau ya. Mun kieu carana aing benar-benar bisa disangka pengkhianat. Gentos Nyai Kembang. Nyai Kembang luncat maksudna rek nyerang pasukan Kenil anu karek daratang. Tapi kaburu dihalangan ku si Sahlan jeung si Elon anu nyerang ti hareup jeung ti tukang. Atuh kapaksa Nyai Kembang ngarengkog deui lantaran kudunya hareupan heula dua anggota gagak seta, anak buah Den Arif jeung anak buah Darma Seta. Wus, si Elon ngahambatkeun pedangna rek nyabet kana cangkeng Nyai Kembang, tapi cilepung Nyai Kembang cilepung ka luhur. Plos, pedang si Elon bablas hantam angin. Keur kitu kararet deui ku Nyai Kembang si Sahlan oge ngayunkeun pedangna ti palebah kenca. Lenyap. Nyai Kembang rada ngalenyap, cileng deui Nyai Kembang loncat ka gigir. Bareng jeung kitu sukuna ngacilepung najong kana pigelangan si Sahlan. Bek bek, dua kali tendangan Nyai Kembang menerankeunna kana pigelangan si Sahlan. Celeng, pedang si Sahlan mah celeng. Marengan nyuruh klempeng kana dada si Elon anu keur siap-siap rek nyerang. Si Elon ngalenyap, teu boga waktu pikeun ngahindar. Bres, pedang si Sahlan niruk kana dada si Elon parat nempe kana tanggong. Tobat, ampun. Cek si Elon ngajerit. Nampok itu, boh si Sahlan boh Nyai Kembang pada ruas. Duanana teu nyangka bakal kejadian seperti itu. Ada si Sahlan ku ayeuna kejadian kitu teh ngalantarankeun manehna beuki yakin bae yen Nyai Kembang bener-bener geus milu ka musuh. Manehna nyangka yen eta kejadian bener-bener dihaja ku Nyai Kembang. Kurang ajar, dasar pengkhianat, cek si Sahlan bari terus nyerang deui ka Nyai Kembang. Maena geus bener-bener poho di tebah wadi. Serangan si Sahlan ngababi buta teu puguh aturan bakat tingku amarah. Nyai Kembang rewas loncat ka ditu loncat ka dieu ngahindaran serangan si Sahlan. Ayeuna mah Nyai Kembang teu waniun malik nyerang lantaran embung ngabalukarkeun deui batur sorangana jadi cilaka. Sahlan eureun. Kudu naik musuh maneh. Cek Nyai Kembang nyoba-nyoba nyadarkeun si Sahlan. Lain musuh kumaha, geus bukti anjeun geus mateni si Elon. Dewek moal ngantep ka pengkhianat samacam anjeun. Yuh, rasakeun. Kiat. Tambal si Sahlan bari sabu nyerang deui. Katempo peureub si Sahlan meuni nyuguk bangbaraan ngarah kana dada Nyai Kembang. Tapi can ge peureub si Sahlan anjog, ujug-ujug wugus aya hiji balati anu nyuguk ti pinggir. Terus eta balati nancep ka palebah cangkeng si Sahlan. Koak si Sahlan ngagoak. Ampun, tobat. Kubrag si Sahlan ngagubrag kuyang getih. Eta kejadian lumangsung ka cida cepetna. Nyai Kembang oge teu apal saha anu ngambongohan si Sahlan. Nyai Kembang ngarasa reuas. Astagfirullahaladzim, cilaka. Gara-gara aing nyawa dua batur aing sorangan jadi ngalayang. Mun kieu carana mending aing kewat indit ti dieu. Gerentos Nyai Kembang. Kejadian telasna Sahlan katampoeun ku salah saurang anggota gagak seta tuluy maena ngagorowok ngabejaan batur-baturna. Si Sahlan jeung si Elon tiwas. Si Sahlan jeung si Elon tiwas ku Nyai Kembang. Ngadenge eta beja sakabeh anggota pasukan gagak seta beuki ambek ka Nyai Kembang. Salah saurang di antara maena tuluy mere komando. Tewak Nyai Kembang, tewak pengkhianat. Atuh kabehan anggota gagak seta marude rek nyangkalak Nyai Kembang.
ngadenge kitu Den Arif anu tita tadi ngan saukur ngawaskeun peperangan ka Cidaruasna. Bahaya mun kieu carana si Nyai bisa cilaka. Gerdas Den Arif bari terus ngabresat rek ngalindungan Nyai Kembang. Tapi kamunculan Den Arif langsung disambut ku ngaperbetna bedil pasukan Kenil. Perbet. Atuh Den Arif teu bisa kebat lantaran manehna daek teu daek kudu nyalametkeun heula dirina tina serangan bedil anggota Kenil. Den Arif katempo loncat nganggo rentel nyalametkeun diri tina pelor-pelor bedil anu pating siliwar rek ngalahkan awakna. Di pihak sejen, Nyai Kembang geus dikepung bari jeung diserang ku puluhan anggota Gagakseta. Wus wus wus. Puluhan anak panah tumbak jeung batu pating siluwer ti unggal madhab. Nyai Kembang bener-bener riweuh ngahindaran jeung nangki serangan. Lilaila tanagana mulai leuseuh. Wus bertak. Hiji batu kena kana palipisan Nyai Kembang. Soloyong Nyai Kembang sesoloyongan. Wus. Hiji di anak panah ngaplesat deui ngarah kana tonggong Nyai Kembang. Eta kejadian katempo deui ku Den Arif. Lenyap Den Arif ngalenyap. Awas Nyai, cek Den Arif agorowo. Nyai Kembang kaget luncat ka kenca. Tapi di kenca geus dipapagede ku sabetan pedang. Hiup. Pedang nyeruk hampir kena kana beuheung Nyai Kembang. Nempok itu Den Arif ngalenyap deui bae rek luncat nulungan tapi kaburu diberedel deui ku puluhan pelor pasukan Kenil. Atuh Den Arif loncat teh mundur. Ngan untungna dina kaayaan Nyai Kembang keur nyangeurepan bahaya, duka di mana datangna kolebat. Aya bayangan bodas ngolebat newak awak Nyai Kembang. Pesat Nyai Kembang dibawa kabur teuing ka mana. Eta gerakan kacida cepetna, saurang ge teu bisa nampo jelas ka mana inditna. Kabehana katempo molongo kaget jeung bingung. Nembok itu Den Arif ngarasa ngemplong. Syukur sigana si Nyai salamet aya nulungan. Tapi saha jalma anu nulungannya. Den Arif ngahulang mikiran saha jalma anu nulungan Nyai Kembang. Sabet kabehana keur pada ngolongo, perebet. Kadere di sora bedil pating perebet ditembak-tembakeun ku pasukan Kenil. Sababaraha anggota Gagakseta beunang katembak, cungkol pating jarungkol. Tobat, ampun. Keur kitu celur anggota Kenil nembakeun oge Maryam ka pelebah anggota Gagakseta anu keur pada ngumpul. Cerit kadenge pating jarit. Korban ti pihak Gagakseta beuki loba anu pating carungkal. Nempo kayan kitu Den Arif embung deui nambah korban. Tuluy maena mere perintah mundur. Mundur. Satuluyna anggota Gagakseta anu salamet katempo lolombatan mundur. Dituturkeun ku sora bedil anu pating cileger. Mitra budaya Sunda panjenengan sadayana manawi sakit ulah dongeng Sunda anu judulna Kajen Ajor Tutumpuran atanapi Nyi Mas Kumiasih bagian ke-10. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Agun Burhanuddin oge dipedar ku Pribados. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.